Sampurasun dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang paamprok suanten deui sareng sim kuring di Tilu Channel dina acara dongeng Sunda. Dongeng ieu digarap ku sim kuring karangan Abah Kampung ti Cianjur. Alhamdulillah palawargi sadayana mugia aya dina kasehatan sadayananya anu ngajalankeun ibadah puasana sasi saumna sing dilancarkeun. Sumangga supados teu nyangkolong kana waktos urang kawitan wae ieu dongeng Sundana anu ngabantun judul wawales kanu telenga. Sok kaparayun sadayana. Harita si Galang eker lumampah nu maksudna erek manehna rek nepungan ka Curug Tujuh anu jadi lembur lanceuk sapoguruanana nyaeta Kidanten. Manehna lempang ciga nu rusuh bangun hayang geura tepi ka lembur Curug Tujuh sabab manehna hayang ngabuktikeun beja anu katarima ku manehna yen lanceuk sapaguruan manehna nyaeta Kidanten geus ajal binasa ku leungeun Ki Raksabala. Harita manehna eukeur mapai-mapai jalan satapak leumpang ngagedig muru kawewengkon Curug Tujuh. Keur jongjon manehna leumpang kitu mapai jalan satapak. Harita teh aya bapak-bapak anu di sisi jalan anu keureuh istirahat. Da manehna teh mawa karung, manehna teh diuk dina tetangkalana anu iuh. Eta bapak-bapak keur diuk bari bajuna dibukakeun. Sawareh leungeunna ngagegeberan awakna bangun anu capek naker harita teh. Sanggeus jog anjog eta si Galang CLBK kahareupeun eta bapak-bapak pok manehna teh nanya, "Aduh, Pak euy, hampura ye. Kuring rek tumanya, Pak. Ai ieu bener, Pak, lemburna Curug Tujuh ye. Wewengkon teh geus kabawa ka Curug Tujuh, Pak euy." Ceuk si Galang bari nangtung nanya ka bapak-bapak anu keur diuk. Pok bapak-bapak eta nembalan, "Leureuss Aden, ieu teh tos kajandak ka wewengkon Curug Tujuh. Emang Aden bade ka mana kitu? Siga anu teuih geuningan." Pak. Kuring jauh-jauh ti Banten ya teh Pak euy. Rek muru ka Curug Tujuh, rek nepungan lanceuk. Ai, saha kitu Aden? Raka teh. Ceuk bapak-bapak eta nanya deui ka si Galang. "Ari anu katelah mah Pak euy. Lanceuk kuing teh Kidanten
Bener ya di daerah dia kidanteun teh. Da baheula mah urang asa kongsi ka dieu teh tapi ayeuna mah geus larobah geuning Pak. Baru ujang teh rayina kidanteun. Ai. Pak. Wing teh adina sapaguruana kidanteun di Banten. Bener, kabelah mana Pak? Eta padumukanana si Kang Danten teh Pak. Ari ujang teu terang kitu ka kidanteun. Pan kidanteun mah ujang tos lami teu aya, tos aja, tos ngantunkeun waktos tarung ijen jajaten sareng Ki Raksa bala. Bapak oge saukur ngadangu, ai nonton mah henteu baheula teh. Da saurna teh ceuk balarea anu lalajo ka Gunung Anjung mah yen kidanteun teh anjal ku Ki Raksa bala saurna teh Aden kitu. Ceuk bapak-bapak nerangkeun yen kidanteun teh geus eueuh di kieuna sabab manehna aja binasa ku leungeun Ki Raksa bala waktu ijen patutunggalan di hanapeun Gunung Anjun. Pok si Galang nyarita deui ka eta bapak-bapak. Heuh Pak, kuring oge ngadeng eta carita teh. Tapi urang teh teu yakin tapi aku si Kakang Danten bisa eleh ku Ki Raksa bala. Percaya urang mah eta teh Pak euy. Sabab pangawasana si Kakang Danten teh lain core-core eta teh Pak euy. Elmuna geus luhur. Matak urang ka dieu oge nyusul. Aya beja cenah Ki Danten teh. Aja binasa tapi uing teh percaya Pak ah. Nu bener ya teh Pak. Ari Aden mangga wae bujengan ka bumina. Da ayeuna mah pagurona ge anu ngalajengkeun teh nya eta Kujang Turo murid kahijina Ki Danten. Mangga wae Aden bilih teu percanten mah taroskeun ka Jang Turo. Ceuk bapak-bapak eta bari semut nu rineh ngomongna teh daria naker. Sanggeus kitu mah si Galang pok deui nyarita. Nya ari kitu mah Pak, di daerah belah mana Pak? Urang can apa soalna imahna? Mangga Aden terus Papa. Kabelah ditungke di payun aya pengkolan, aya jalan kolecer. Aden nyana kabelah katuhu. Tetebih ti dinya paling 100 meter aya bumi anu pakarangana lega. Anu di payuna teh aya tanggal nangka ja eta pisan Aden bumina Ki Danten teh ayeuna mah diurusna Kujang Turo kitu Aden. Oh kitu. Atuh nuhun Pak kana infona ye. We ngerek nulikeun lampahan nuhun ya Pak. Mangga Aden mangga. Wilujeng. Aduh karunya atunya tebih-tebih Aden. Erek ka Ki Danten tapi Ki Danten tos teu aya. Ayo Pak. Dikantuna laku api panya. Mangga Pak. Mangga Aden mangga. Geus kitu mah si Galang CLBK nuluykeun deui lalampahanana anu dituduhkeun tadi ku si bapak-bapak eta. Sanggeus lempang aya kana 300 meter mah si Galang manggih jalan kolecer anu kaditu ka dieu aya manehna tadi inget di bejaan ku si bapak-bapak eta teh mengkol ka belah katuhu. Terus manehna mengkol ka belah katuhu. Bari terus ngeuikeun deui lalampahanana bener we. Sanggeus aya 100 meter lempang tina eta pengkolan, di hareupeunana aya imah anu kacida rada gedena, di hareupeunana aya tangkal nangka.
Sanggeus jog anjog si Galang kahareupeun imah. Manehna di dinya ningali aya 2 jalma anu keur bebersih, anu keur nyabutan jukut anu geus rada balak. Bok si Galang uluk salam. Sampurasun, sampurasun. Rampes, lempes. Cek eta 2 jalma bari ngalalieu kanu uluk salam eta. Terus eta jalma teh nyampeurkeun anu pangawakanana rada jangkung. Bok manehna nyarita bangun anu tandes. Bade ka saha? Anjeun kisilah. Ere ka saha? Cek eta lalaki nanyana semu anu rada tandes sabab teu apaleun ka si Galang CLBK. Terus si Galang CLBK nempas nyarita di balan. Kang, aya laras bumina kidanten. Benar ya mah imahna ki guru danten, tapi ayeuna mah ki danten ge geus teu aya. Emang maneh saha kisana? Nanyakeun ki guru. Saha? Ari ayeuna kusaha ya dituluikeunana, Kang? Kuring hayang panggih. Jeung Kang Turo. Mana si Kang Turo ayeuna? Sok kuruan, bejakeun aya uing kitu. Oh, saha heula maneh teh kisana? Sok ngomong ka kaula. Saha anjeun teh anu sabenerna jeung rek aya maksud naon maneh datang ka ieu imah? Si Akang masih bejaan gua ngoge tadi. Goroan heula si Akang Turo bejakeun ya aya si Galang kitu di Banten. Pamuhan gerak aing mah. Sok bejakeun Kang. Ulah paporogos kitu ah. Lain da urang mah teu maksudna naon. Aya nepungan Kang Turo sok bejakeun. Ai jalma teh yo ditanya kana ka balik nanya sia. Sok aing mawa ka dibejakeun ka si Kang Turo. Lamun maneh teu ngabejakeun saha jeung naon maksudna. Ceuk eta lalaki bangun anu nafsu sabab si Galang ditanya teh kalakah malik nanya. Ari si Galang nyerengeh manehna mah. Ari si Akang bejakeun ka Kang Turo ka ditu. Bejakeun kitu aya si Galang ti Banten, muridna Ki Dongdang. Cik bejakeun heula. Lamun kayak geus panggih ku aing geus di bejakeun maksud aing sia. Setan. Ditanya kalakah balik nanya sia. Suga sia kudu dikepret ku aing. Bari eta lalaki ngahumbatkeun leungeunna maksudna rek nyapu kana pipi si Galang, tapi si Galang oge jago sagatiga atuh. Ningali lalaki eta ngahumbatkeun leungeunna manehna mundur salengkah huk tos. Edan. Siang ngajak izin ka aing. Kalakah ngalerewe sia teh. Sabar Kang, sabar Kang. Sabar atuh. Ulah ku nafsu kitu, borowan heula si Kang Turo. Ke lamun geus puguh si Kang Turo aya, sok eureun hijieun jeung kaula. Aing mawa ka ngagorowan si Kang Turo lamun can nyaho maksud maneh rek naon ka dieu sia. Sok. Aing kudu jujur mah Kang euy. Uing teh nu katelah mah Galang CLBK murid na Ki Dongdang. Murid sapaguruana Kang Danten kitu Kang oi. Gebeng. Saenggeus si Galang nyebutkeun yen manehna teh murid Ki Dongdang nyaeta adik sapaguruna Ki Danten. Terus lalaki eta teh semu anu era manehna pok deui ngomong ari Aden atuh inti tadi ieu teh adik sapaguruanana Ki Guru
Aduh, hampura tuh Jang, hampura Kang. Tina naon Kang, sok korban heula si Kang Turo. Bejakeun aya si Galang kitu ti Banten. Mangga Jang, mangga. Hampura Kang nya Jang. Heeh, sok Mang, sok Kang, sok. Geus kitu mah eta lalaki eta teh muru ka imahna. Muru ka imah terus manehna asup ka jero imah tekung si Lila. Eta lalaki teh keluar dibarengan ku hiji lalaki anu dedeg sampena keker buuk jabrig samet satak-tak sirahna dibengker ku kulit macan sigana mah sing horeng eta teh si Turo anu jadi pupuhu eta Curug 7. Saenggeus si Turo keluar si Galang terus nyamperkeun ari si Turo mah hafal ka si Galang da baheula ku ngisi diajak Ki Danten ka Banten nepungan nu jadi guruna nya eta Ki Domdang. Saenggeus padu hareupan mah pok si Turo ngomong ka si Galang, geuning Aden kumaha Den Ayi ira tepi ka dieu Dan Ayi. Kang Turo kumaha kabarna Kang Turo? Karek jol Kang, karek jol. Geus kitu mah gabrug. Eta si Galang jeung si Turo sali gabrug bangun anu sono nakar. Solongkrong anu si lalaki anu tadi ngomong rada tegeug ka si Galang asungkeun leungeun ngajak sasalaman. Hampura Akang Den, hampura Den Galang. Sarua Kang, teu naon. Saenggeus si Turo jeung si Galang ngalubarkeun ka sono, pok si Turo ngomong ka si Galang. Ai Galang, ayo urang ka jero urang ditepas we urang ni sarang dia ngobrol gara yo merine. Mangga Kang, mangga. Geus kitu mah kalacat si Galang naik katepas gek diuk dibarengan ku si Turo bangun rineh naker. Pok si Turo nyarita ka jelema anu tadi nanya ke si Galang. Mudin mau cai ka dieu ke si Ai Galang yeuh subuhan. Aduh nya meuneu salampan jauh. Mangga Kang, mangga. Sing horeng eta teh ngaranna teh Mudin, anak buahna si Turo. Geus kitu mah Mudin teu kaleket manehna asup ka jero imah maksudna rek mairan cai keur si Galang CLBK. Teu ngisi Lila Mudin geus mawa cai teh jeung gelas 2 gelas. Song dibikeun terus dikucuran cai. Geus kitu mah si Galang teu hararese da manehna geus kacida haus naker. Eta gelas anu geus diisian cai legu ku si Galang diinum bangun anu hanaang naker legu. Reuleuh si Galang teu ab. Harita teh saenggeus aya sabaraha menit pok si Turo nyarita ka si Galang. Ai Galang, ti iraha Ai Galang lumampah di Banten ka dieu teh Yi? Akang asa reuwas Yi aya naon Yi? Jeung asa bunga di kadatangan ku Ai Galang teh. Ari lalampahan mah Kang Turo. Wing teh aya geus aya ka 5 poe mah. Geus aya 5 poe Kang, leuleum tangan teh. Da teu apa urang poho deui ka daerah ieu Curug 7 teh Kang. Oh, nya malu batu Yi, da Ai teh kapungkur sok ngiring ka si Ki Guru teh Ai masih keneh 10 tahun mun teu lepat mah Nyai. Kang kitu jadi poho Kang euy. Cek si Galang harita teh. Terus si Galang teh geus teu loba catanya manehna hayang langsung mastikeun yen
danten teh bener geus maot atawa acan. Terus pok manehna nyarita kasih Turo, Kang Turo, kuring teh aya beja selenting bawangin angin, kolepat bawangin kira, beja anu bisa dipercaya. Eta teh bener si Kakang danten teh geus ajar binasa eta teh Kang. Aduh, aji ai kudu dicarioskeun mah ye. Sedih akang ye. Bener ye. Si guru teh ajal binasa ku kidanten ku Ki Raksabala waktu ijen patutunggalan di Gunung Anjun. Oh benar berarti eta kabar teh Kang. Jika ceritakeun kumaha salah eta teh bisa gelut sampai ka ajal kitu si Kakang dateng. Nya kieu ai caritana mah ye ku akang orang pedar ti mimiti sampai ke akhir. Jok dangukeun kieu geraji geus kitu mah beureubeut. Si Turo nyaritakeun lalakon waktu kejadian di hanapeun Gunung Anjun waktu tarungna antara Kidanten jeung Ki Raksabala. Harita teh ditetek tayanu kaliwat timimiti sampai ka Kidanten diporintilkeun beheungna sampai ka potong ngaplek ku Ki Raksabala ge dicaritakeun ka Sigalang anu jadi adi sapaguruana Kidanten. Ari Sigalang bari ngadengikeun eta lalakon anu dicaritakeun ku si Turo beungeutna beureum emang wera nandakeun manehna nafsu anu kapegu untuk kekerot beureup dikepeul-kepeul manehna teh tah kitu Galang caritana teh sedih akang ge lamun ningali kieu mah akang lain teu ngabela kanu jadi guru tapi da akang oge boga kawajiban nuluykeun ieu baguron Curug Tujuh. Kabeh jago-jago nu aya di daerah Cianjur mah geus kakawasa eta ku Ki Raksabala teh. Kejem ye. Sedih amun inget kana ras nasibna Ki Guru teh ye. Anjing. Ai kitu mah ku aing dibejakeun sia ka guru aing ka Ki Dongdang cenah males ka nyeri. Cek Sigalang manehna aya maksud reka bejakeun eta carita kanu jadi guruna nya eta Ki Dongdang nu aya di Tatar Banten. Laraji lamun ku urang-urang kieu mah yakin moal kauntuk eta elmuna Ki Raksabala teh sabab boga ilmu Pancasona ieu geus ku guru ge geus aya kadua kali hirup deui malah aya nu kuat nadah kana eta ilmu aheng keur akang mah ye nya we oge mah bisa tuh malas pati sabab ilmu urang masih keneh hanap sarapeun si Kakang Danten Ki Danten wae si Kakang Danten wae aja kok atuh Kang mun ye gitu tuh kata lamun Ki Guru Dongdang mah si Maha Guru sigana waniun nyayonan eta Ki Raksabala sigana mah kudu ka Ki Guru ieu mah beja sabab urang kieu Kang waktu rek ka dieu teh uing pernah ijen anu jajaten ngakukeun ama budakna Ki Raksabala cenah Kang nu ngaranna teh si Baron Ludra tadi lembur sabalah belah ditu ting lembur naon ngaranna teh baru kai pernah ijen jajaten heula nya jeung budakna Ki Raksabala si Baron geus gede ayeuna beureun kumaha eta pangawasana si Baron teh lumayan lah Kang uing sampai ka teu mampu ngarubuhkeun manehna lain teuing eleh henteu na macan aya nu ngabebengkang tapi geus kaijir ku urang ge Kang kamampuanna lumayan manehna kebal Kang teu aku bedog awakna pasti sabab
Kirak sabala teh hiji jago anu can aya tandingna ku harita ku ayeuna mah yi. Akang oge sabener nama geus embung jadi anak buahna, jadi patalukana Kirak sabala teh. Kapaksa we yi akang oge patuh ka manehna mentaan upeti ka warga-warga dieu teh tega sabenerna mah yi akang oge. Baru kitu nya Kang nya. Yang saya kitu mah Kang lah, urang bereskeun heula, urang bebeja heula. Wing isuk wing init deui Kang. Rek bebeja kasih buruk gitu dong. Atuh ieu capek keneh teh we pageto ai cicing heula di dieu sapoe dua poe beuh. Amereng se we Kang. Amereng se. Wing asa teu ngeunah yang geura malas pati tah ka Kirak sabala teh. Taksu aing Kang. Sam akang oge lah menurutkan gitu mah, tapi dah pangawasa akang mah cukup lawanan kita dan Kirak sabala mah ye. Kang ayeuna mah carana kudu bebeja kasih guru. Wing isukan rek balik deui ke Banten, rek bebeja kasih guru. Urang bejakeun sabab ieu kudu dibalas Kang. Hutang pati bayar pati ya teh Kang. Hutang uyah bayar uyah Kang. Aing abah Kang oi. Sedih aing nyari ada yang caritaan akang gitu aduh. Kang Danten hampura Kang. Hampura wing teh bisa nulungan ka akang. Ceuk si Galang harita teh manehna ngaharuk siga anu sedih sabab waktosna kabujeng seet. Cagur Pak Kampung, cagur. Waktosna kabujeng seet cenah palawargi. Cag atuh urang simpen di haleuneum sieum, urang tunda di Hanjuang Suyang. Enjing ieu carios baris ka sampeureun deui. Mudah-mudahan sadayana anu nuju saum cing dilancarkeun.